mesantren truk ninggalkeun lembur ninggalkeun babaturan anak nyana teh zohirna geus pepegatan zohir geus pepegatan tah mondok teh ieu teh jalan ke arah kawalian gas di pondok nage teu meunang nyana teh kitu kos-kosan teu meunang nyana ka kantin masak sorangan nyeseh sorangan ieu diajar prihatin geus mondok mah guruna dek ngamewah-mewah bisa ngan lain kadinya jurusanana pan ieu mah dek dijadikeun wali santrina kena nyeseh sorangan ayeuna kitu daek geus pake deui nurut kamari dipake deui tinggal babaturan we asana aing deukeut sia lain deui wes ngomong lain kunaon emang rada aya ambeuna beda aing teh nyeuseh cek cara masak aya can lapar teh kan mulai berbeda nyantel kene sabulan 2 bulan mah begitu geus satahun geus jeung babaturan we di mah geus eueuh patali pacutal pacan jeung jelema-jelema mah teu aya jeung babaturan mah aya tah nyana geus infirod di imah geus berbeda alam ke pondok setahun 2 tahun nyana encan bisa ngaji kakarage abjatun lang dibaca 5 wajah di hadapan guru giliran di luar 7 mulai gua bisa maca sorangan teu mailu santri mungkin di 500 atau 600 nyana geus teu wau kobong itu geus teu wau nyaho kabeh tengaran geus nyaho infirod nyana geus baris jana bae tah sakobong nyana tidinya geus 5 tahun 6 tahun geus mulai pemikiran hayang nalar alfiah johar maknun mantek nyorangan di pondok kunci truk neueuh HP sudah teh hafal alfiah sial neueuh HP menang di bluetooth di Habib Rozak aduh gas nyana ku ari mah impirat sorangan bae nalan mungkin sababaraha bulan satu impirat beuki impirat bae tah eta encan mengarahkan torekat geus impirat mulai ngaji khusuk geus aya ner-neran paham saeuti hayang ku ari geus ngaji alat geus aya ner-neran ku ari ngaji Fathul Muin geus aya geus batul baralik nyana mah di pondok bae saya balik aing moal balik ku emang teu pokona mah moal orenganan dicarekan ku bapana ente ya oh tenang orang di pondok geus bagi sareng betah nyana lobaan betah saeutika betah sorangan betah beda geus tah hirup tah santri itu geus perbedaanna jauh mulai geus betah we geus betah hese kan geus betah salat geus rapih kakarak zahir doang geus berbeda kakarak zahir doang gitu dididik zahir doang lantaran musonib kitab nu dibacana wali Fathul Muin Imam Zainuddin Malebari wali Riyad wali Takrib wali terus nu dibaca teh kitab wali ya otomatis ku jana diomong-omong bahasa wali kasorot ku sinar wali oh lain deui set wari barang ditanya Mas Antena geus 15 tahun kumis geus rogok janggot geus rogok wabe geus rogok beh mulai bapak dah mikir-mikir si emang di pondok bae bah moal yang kawin moal bah angguran gitulah dunia teu mah bah pohara ya budak mantep jasa dah cerita kawin umur 28 kenten teu gae mulai teh cicing di imah lamun can dididik batinna geus bagus sakikituna bae tapi tetep
di jero hatena aya ria, aya boga rasa aing ujub, aya sombong hayaan bae sebab teu diopenan Pak. Teu di naon garang-ngaranna teu di rumah. Nah, sakikituna kan geus bagus sakikituna ge geus bagus. Ngan lamun sakikituna bae engke jol bae aya pemimpin Golkar datang ka dinya. Assalamualaikum. Salam. Tat, aya santri ya? Alhamdulillah. Pondok na jore amat tetat. Lah sakieu alhamdulillah saya aya nabe. Bangun bae tat. Ya, duit di mana? Tenang geus, ustad ulah mikiran naon tat. Geus ku bapa dibang-bangunkeun. Geus pokona mah. Tenang bae ustad mah. Isi ukuranna nih pondok sakieu majelis sakieu. Ih, bapak pan bager amat. Ngomong bager ka pembunuh. Ngomong bager eta kiai tah teu nyaho hitut bau tah kiai tah padahal ngabunuh usul ilallah secara zahir ngebereleng pondok pesantren majelis taklim ruhna dibunuh ku nyana dibilukeun tek nu tadina menuju Allah menuju dunia tad esuk mau kumpulan di pasar Kemis. Enak ya tuh kumpulan bae mah lah tuh ngaranna ge partai. Kumpul deui kula mah teuing ngadoa doang aju balik deui masalah. Ngadoa doang aju balik deui 3 juta kan Pod? 3 juta. Ngarasa naon tak kos gitu ngarasa naon. Mulai koreng geus teu bisa dipanisinan tak koreng teh. Ngemu. Wah, mulai usum partai datang berangkat kampanye tadi di mana di anu ieu asal hadir bae tad bisa asal hadir naik ke panggung enggak masalah geus gitu jinte mah tah mah ya orkes jelatuh tah mah daek deuleu trek geus sapira tah masih ting-ting doang ting-ting kan Pod ting-ting mah geus beres naik ke panggung atuh ngaran-ngaran atuh muter mah bujur si Ayu Ting Ting atuh jadana ge mantap. Waduh, masyaallah, ja indah orangna blond teh kiai nyebut indah. Mulai kagese. Na ngaji amil jurumiyah sorop alpiyah, ya Allah sakicep ku Golkar anggeus. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeusan dari kiaina. Pondokna 2 tingkat, majelisna rapih, eusina paranti kumpulan Golkar. Geus moal bisa diangkat teh hese. Cak abah teh mah beulem pondokna. Mun hayang tobat hayang boga santri di beulem. Majelisna beulem. Hook kadeleku mata teh. Kadeleku hate mah teh mah lain pondok nu kos kitu mah. Naon kocomberan. Mantak teu baretaheun ngaji di dieu. Ya cenah aku di ajeuna mah tafsir tinggal tafsir diuk di kocomberan sanu betah sih. Diuk di kocomberan sanu betah sih. Moal anu betah. Wah cenah jadi itu mau ngajina sarua bae di itu pikir di dia pikir. Tempatna. Itu mah kocomberan aya di dieu mah di istana. Wah istana mana? Istana kuring. Terus sarua-sarua bae kana kedo. Oh itu bisa ilmu Allah mah kudu nu rapih. Kadeuleuna jore tapi batinna bagus, ruhanina bagus. Kalau batan nu kageser teh teu karasa. Nang hese capek ngedepong di pondok 15 20 tahun sakicep beaku dunia. Beaku kandidat, beaku pilkada, beaku pilgub. Anggeus-anggesan. Sakedeung deui pilpres kan bener Pod kan? Sakedeung deui kan? Partai geus aya kan di ditu dari empak naon merekna tah? Nasdem. Kuari kiai geus boga pilihan macem-macem nu Golkar, nu Dekromat, Demokrat, Dekromat, nu Nasdem, anu Hanura, anu PDI, anu PKB, non deui. PKS, non deui PAN, macem-macem. Kumaha nu mere duitna bae.
pembunuh darah ratang diantep, racun darah ratang diantep. Kayak gitu kudu kumaha? Ya atuh urang mah ulah daek, hayu bae. Ngaramekeun negara tuh hayu. Allahumma hauninga ulah iring-iringan jeung kituna. Sabira duit sajuta juta 10 20, tapi kadituna kamangpaatan eueuh pikir atuh kadituna. Menang ngedepong 20 tahun di pondok pesantren, nyeun utawi jeung iku sakiceu peak ludes. Pondok tinggal pondok, majlis tinggal majlis, geus sah. Di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, Bandung, Ladieuna, Sukabumi, Cianjur, terus Bogor, terus Serang, Pandeglang, Rangkas, Betung, buyak kabeh ku pilkada partai jeung pilgub. Ngan Tangerang doang nu utuh. Pohara teh mah Tangerang mah kararuat. Kuatnya nama Cisoka utuh ka Golkarna. Sepatan utuh ka Golkarna. Blon leuwih parah horeng. Batur mah geus embung ka Golkar. Nyeuna masih Golkar keneh bae. Di lain jore Golkarna lain teh mah urusan negara teh mah ngan kiai anu asup ka Golkar deuleukeun merekpek. Tiba heula teh merekpek nya sih merekpek. Pan merekpek atuh geus pupurieun merekpek mah. Artina pupurieun boro-boro jang jelema jang kotok ge hese merekpek mah. Cak kotok sial ujang aing-aing acan. Merekpek. Aduh. Urang keur carita kenyataan semacam gitulah kaayaan. Neuk diteruskeun. Tobat belum pondok. Moal bisa tah pondok kos kitu majelis kos kitu ditobatan ku istighfar moal bisa tah mah. Lamun urang boga penyakit kronis, piceun panyakitna, kanker piceun kankerna. Atuh ya penyakit dibawa di mah urang. Kunaon cenah aing ngaji jasarua bae jeung di itu tapi kok ieu teu daek ngadaekeun eta panyakitna. Belum pondok. Barang di belum tetep santrian. Siap. Anas di belum. Satu kurang sial ka satu sia. Yang penting memang siapa nu sial juga dah. Tapi lamun hajunya na balik, dididik batinna menuju Allah, disingrai-singraikeun. Aya mah aya bae nu datang. Di harapan bae waktu ngobrol mah. Ini balik janana. Geus alhamdulillahirabbil alamin. Cenah mere duit, cokot. Aju kumaha? Atuh balikeun ka motor. Atuh sarua. Sarua. Dididik ku didik, nah sarua keneh bae. Cokot simpen duitna. Ulah didele-dele, antepkeun. Kebae butuh pake. Hese. Lain hese lalagaan di zaman kuari mah. Zaman kolot urang mah tirok aya calon bupati luntal entok ka imah kiai ai lain khusus ka kiai anu ternama mah. Kuari bapan calon bupati teh ka ustad bae nu kakarak nengtet nya si nengtet. Nengtet bapan leuwih handap ti bata nongtot. Nengtet. Atuh geus teu nongtot geus. Ajur. Ngeus. Ieu mailul qalbina pindah. Nu tadina deuk ka Allah berubah. Ka Allah gede. Ngalai geus dididik mah bisa insyaallah tek ieu keur carita. Di pondok ge geus infirod jeung batur. Kuari dididik beuki infirod. Tek kuari bisa. Syariat ditumpakkan ku thariqah. Atau biasa bae mah salat rapi, puasa zakat di jerona aya ruh thariqah menuju hakikat. Setik terus makin hari diperbaiki, makin makin lain deui caangna. Terus hese terus bae nyana ngalengis beuki prak. Datang sakitu diberes sakitu geus jeung jelema eueuh codeka sebab diomongkeun sakitu dipuji sakitu geus okos nu hirup di atas rel menuju Allah dik milu bae di gerbong los teu milu bae nya nama terus bae plek
tengah peting ereng-erengan parem listrik lampu tapi di imahnya di jerona aya lampuan ketika tengah peting poek mongkleng buta rata nu nyeungeut lampu di jero imahnya aya lampuan terlihatlah di luar sinar lampu tersebut melalui belahan-belahan ronggang-ronggang bolongan-bolongan batur nyahoun aya cacaan tuh jandelana tuh bebelahna tuh sinar kalu kitu kene jelema nu menuju ka Gusti Allah saat batur maksiat ngaler ngidul riba dan lain sebagainya tapi nya nama bersih tengah-tengah kerhirup pikuk di jero hatenya aya nur ilahian kadeuleu diceuli kadeuleu di bata kadeuleu di uriung kadeuleu nu neuleuna adalah batin masing-masing terasa berbeda jeung nu sejen aya cacaan di dinya tuh teu biasa diomongkeun ku nu sejen ge lantaran sarua jeung tadi tengah peuting poek mongkleng buta rata puarem listrik di imah masing-masing poek tapi di imah si eta mah aya caang kadeuleu tina jandela kadeuleu tina bobolong kadeuleu aya caang batur nyahoun imah itu mah caang tersebut eta adalah cacaang nu mantul di jero sehingga keluar kadeuleu caangna percis kos jelema anu eueuh duniaan jero hatena eueuh makhlukan jero hatena eueuh nafsuan jero hatena eueuh setanan jero hatena nah aya cacaang ilahi kadeuleu ku mata hate batur caang dirinya mah dibedakeun itu ge caang henteu itu mah henteu teu bisa dihenteu teu kajenting batur anu henteu mangakui secara lisan batin mah tetep ngaku caang nu sabenerna mangan gengsi doang teu bisa dibobodo nur ilahi ku hate masing-masing jeung ku ruh masing-masing karasa caang percis kos tengah peuting tadi. Lamun geus kos kitu nyana bisa ngabedakeun antara hisi jeung makna sebab cacaang geus katempo nyahoun ieu hisi ieu mah makna ieu mah hisi ieu mah makna nyahoun ngan atuh jara ge geus teu daekeun ngomong ku kumaha sebab jeung setan ge sering kapanggih urang mah pan embung kapanggih jeung setan teh embung nu kos kitu mah kapanggih jeung setan teh sering jangan udah datang ke setan melulu di kopea make kopea haji kadang make udeng horeng setan lain make batik make calana we di dieu aya golkaran Masya Allah harerang turun di mobil mewah emang jelema setan kapanggih orang jeung setan atuh haji pudol itu nekatkeun setan nyana mah nu kos kieu teh mama setan maknana mana setan aya hiji jelema datang ka Syekh Junaid Syekh ulan ai mama osok kapanggih jeung setan aduh daun tuh kapanggih jeung setan henteu kula mah cenah yang pangbuktiikeun bae coba setan teh kos kumaha coba hayang nyaho ayo gede ke masjid pas kira-kira bangsa 5 meter deui ka masjid aya aki-aki Rudi tak terus ka masjid gegera nanya nyana ka muridna sia neuleun teh tadi aki-aki ka masjid nolo kos kumaha eta ih kos kitu asana tamun hayang nyaho eta setan nu bener mama ye coba pangbuktikan ayo orang ka jero ayo hayang nyaho bener aya keur kieu bae make tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah cak murid we setan zikir iya setan ge zikir cak kesajudet teh nyana keur nyaru-nyaru gerokeun ku sejunet setan tah kaget cenah beunta cenah kada aya naon mama sia saha abdi setan tuh kan langsung ngaku kan deuk naon sia ka dieu ka jero masjid abdi deuk biasa ngalaksanakeun tugas abdi deuk ngagoda ka kiai-kiai
ka ustad-ustad anu engket-engket ampura bae mama moal ku abdi mesti kagoda indit sia satungtung aing aya di masjid ieu sia ulah ngagoda indit sia indit cak aing indit dicabok sia ku aing yes buat jadi haseup muridna kaget jaheuh eta setan masyaallah tasbihna ku bagus kau bener kau Pak tasbihna kau make cincin opat ji kurang-kurang na memang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi lamun lain ku Syekh Junaid moal kanyahoan bawa teh setan mantak sing hade urang lamun urang diuk di dieu can puguh jelema nu di sisi urang ari inggis urang nyaritakeun dongeng-dongeng wali inggis tuh ya geus nyaho bahwa aing mah nyaho ka setan di lain setan ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain ya mohon mama aing mah nyaho ieu wali ieu lain ieu wali ieu lain mohon aing mah nyaho sieu boga kayang kitu kan ngan aing teu meunang bebeja kos kitu cek Syekh Junaid ieu mah rahasia Allah guys aing mah bebeja so teh ka sia murid aing geus dibeat mun encan sia jadi murid aing nya moal bebeja ka sia tuh ampura tuh nyahoeun ka setan intiro beki sorangan ya Allah caritaan kos kieu teh babari praktek nama moal anggeus 10-20 tahun hayang intiron urang ninggalkeun makhluk ninggalkeun dunia ninggalkeun setan ninggalkeun nafsu praktek namun nu ngabimbing macan puguh bisa sangkilang aya nu ngabimbing ge sakitu hese ibab keur dongeng jelema diangkat jadi wali ya otomatis kudu kos kitu aya kiai kuari ngaranna Kiai Khalid di Irak santrina loba suluknya biasa kabelah diana dideketan ku pemerintah dideketan ku dibere kursi dibere murid dareueuh ngaji mingguan ge anu tata dina aya nu ngadengekeun ku arieu dina aya ge narundutan dina aya nu ngadengekeun undutan saha jasa pan nyayomkeun ngaranna aya murid teu ngadengekeun guru teh nyayomkeun sarua jeung kieu kiai babagi bae kiai kula-kula kiai ngocomang kula badek dundutan pan tolol eta kos kitu sarua jeung kitu manana cak ahli munazarah mah cak ahli munazarah kan gitu bacakeun geura kaedah munazarah dasar aja gitu entar kalau urang dulu murid nundutan geus bae wallahu a'lam bissawab Sayyidina Umar lamun maca Quran tengah puting wandeng satengah Sayyidina Umar tapi Sayyidina Abu Bakar mah lalauna Sayyidina Abu Bakar bismillahirrahmanirrahim tapi Sayyidina Umar Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus Sayyidina Umar mah guandeng tanya ku Kangjeng Nabi nanjana Abu Bakar labbaik ya Rasul Umar labbaik ya Rasul kunaon anjeun aya maca Quran lalaunan Abu Bakar digerentes-gerentes ke Gusti Maha Uningan cukup Gusti nu terang cukup cakan Umar lebih anjeun membaca Quran teh kadenge ku salembur kunaon maksudna abdi ngusir setan sebab kadeuleu ku abdi setan jelema supaya ulah diganggu ku setan jeung deui supaya rudal ulah malolor bae jadi ku abdi dek di ka Allahkeun Allah nama ninggalikeun Allah uninga ngan setan marakayangan ku abdi diusir make bahasa Quran matak lalupatan setan teu nu salah kan kabeh ge lalaunan bener atuh kenceng ge bener tah kos kitu aya Haji Pudoli maca Quran embat
beres bayar amplop 500 ya teu akur jeung sora budak nyawa sakieu mah panjang-panjang sia jasa ya nama main rugi-rugi untung-untung maca Quran teh rugi-rugi untung-untung kahayang aing mah tujuh aing panjang macana 1 juta ke mah 500 sok kitu mah setengah ayat blon takur jeung Sidina Umar kelas wali mah lalaunanana menuju Allah gandengna menuju Allah jahatena geus infirod nya mah geus deka Allah bae hiji Allah hiji be Allah nya mah geus nah ndek datang kadinya teh Seki Holid geus loba santrina geus luar biasa ilmuna bahkan geus diwali-wali ku masyarakat teh pat santri beralih kabeh pat nu mingguan ge arareueuh nu bulanan arareueuh akhirnya gering batinnya nah gering parah justru kergering gitulah Allah mere hidayah balik deui ka asli nu kamari keur sehat mah nyana teh aya irodah aya karep aya hayang aya resep barang gering teu boga irodah jeung teu boga resep balik deui ka aslina ketika balik deui ka aslina sinar ilahi kadeulean deui ku jelema lamun sinar ilahi kadeulean deui ku jelema hayang ngaji deui rukun wudu nu aya di nyana asa beda jeung nu seje rukun salat di batur ge 13 di jana ge 13 tapi beda di dunia nyana mengeunah karasana sebab aya nur ilahi kuari balik deui kuari teh nu ngaraji padahal cenah gering keneh nu ngaraji geus aya deui dongeng ngaranna ge padahal mah tahunan dongeng mah tuh 10 menit aju garing deui ya dongeng terus loba deui nu ngaraji mama gereja ger be abdi bade masantri mama gereja ger anak abdi kari mama ger turut oh berarti sidar ilahi tah nu ngamangpaatkeun ilmu lain ilmuna sinar ilahi cek Imam Ghazali sapira pikih atuh bisa didebatkeun tapi nur ilahi nu mahal tah kuari balik deui bagus kuari mama cek masyarakat gara cager bae abdi ayeuna mah bade ngaos mama malah di jero hate embung tu balik deui kana pangkat dirina wali embung aing mah geus ngaji di nu sejen bae embung geus aing ngaji sarua bae malah embung dek di ajian teh nya teh embung ari urang keur can jadi wali mah pan hayang masang merek pan menerima murid baru tapi lamun geus jadi wali teu hayang malah datang ka dieu lah mondok ka dieu mah ka ditu bae kan nu sejen geus di dieu mah sapira ngajina ge lah sapira alif-alifan geus nu sejen bae boro-boro nya make pamflet dikatipikeun kan pun pondok pesantren rimpak menerima murid baru. Oh, teu kira-kira budak iria teh karana kos itu. Said Wali teh manu kos kitu mah. Batur Yusuf Mansur teh kadinya mah. Paket sodako. Infak. Sidang bae gara-gara impak. Nah, wari. Gas, balik deui ka asli. Dah. Oh nikmat zikir ku ari ngeunah deui maca Quran nikmat deui beda kamari mah kapaksa ku hawa nafsu katumpangan ku ari mah lain ngeunaheun hirup kuari asa kuari can bisa pan urang mah hirup kuari asa kuari urang mah teu bisa cok urang lamun keur nangtung salat teu asa keur nangtung urang mah pan keur di luhur apaan sakat bener kan urang keur salat Allahu akbar teu asa keur nangtung urang mah henteu asa keur jeung Allah malah mah nu aya di mall nu keur di Avanza nu sakupi nu mikiran kreditan berarti urang teu sadar sebenarnya urang mah edan sebenarnya cak wali mah urang mah edan sadar jadi wali mah sadar aing teh keur salat ditanya ku Gusti Allah keur naon sia Khalid salat keur maca naon maca Fatihah sok atuh dibimbing ku Allah wali tah bismillahirrahmanirrahim sadar keur maca bismillah jadi bimbing ku Allah alhamdulillahirabbil alamin sadar keur maca alhamdulillah jadi bimbing ku Allah arrahmanirrahim nikmat kan lamun maca urang salat kos itu bakal ngeunahi qurratu aini bis salat
Allah aku subhana kenaon saja keur maca subhana rabbiyal mulyaan mana subhana rabbiyal a'la jeung dunya katut eusina mulyaan subhana rabbiyal azim atuh geus urang kulantaran mulyaan subhana rabbiyal azim indah maca subhana rabbiyal azim sebab dibandingkeun jeung dunya katut eusina mulyaan subhana rabbiyal azim tok baca cak Gusti Allah 3 tambahan deui 7 tambahan deui 11 tambahan deui datang ka poho ja eta teh leuwih mulia tibatan dunia jeung saeusina atuh urang mah teu nganggap urang anggapan urang terhadap subhana rabbiyal azim teh teu nganggap kulantaran teu nganggap teu indah ya Allah at-tahiyatul fil alamin cak makmum kiamat si imam baik bapak merapat cak kiai